gope lah. 1 juta yang nage. Kunaon atuh Tet? Kunaon lungsek kitu? Geus darcan. Kunaon ieu Mang Petet nih? Tet. Kemana si cungkring? Kemana? Paeh. Astagfirullahaladzim, ngadoakeun teh maneh mah. Sok paeh-paeh kitu karunya ka babaturan teh ulah sok kitu. Bae mi hajat. Hajat emang lamun paeh rek hajat erek naon gitu? Erek hajat. Hajat teh maneh naon erek meunang naon lamun hajat. Ngadoakeun si cungkring meh terek paeh. Ulah sok kitu maneh mah. Ulah sok kitu kuduna mah sing sehat, sing panjang umur atuh. Sing terek kawin janda. Nah, kitu kuduna ngadoakeun sing terek kawin, sing pinter. Sing terek paeh. Amin. Allah, amin. Astagfirullahaladzim. Don, urang nanya. Nanya naon, Tet? Nanya mana gelo teh. Nyangke atuh mata kieu oge Mana mah euy ngadoakeun teh bener Tet euy. Kasih PT kasih cungkring kitu ka urang kitu. Gelo-gelo wae maneh mah. Maneh meurina seserian wae gelonya. Don. Urang nanya. Rek nanya naon, Tet? Si Aep Heeh. keur digotong Kunaon berarti gotong? ku pucuk gedang. Manya di mana digotong ku pucuk gedang atuh rek aya kekuatan kumaha. Sakararaneh bae maneh mah aduh Tet mah digotong teh atuh kuduna mah ku pasaran. Tawa ku awi ada ku daun gedang mah moal bisa atuh. Keur ningali naon? Tuh, itu aya lutung. Lutung di mana? Itu tuh. Heeh. Lutung atau monyet itu teh? Teuing atuh. Ting lutung, ting monyet. Ai maneh erek naon ka dieu? Kan erek ningali lutung. Nah, apal atuh kan ayeuna di bejaan anakku uing. Heeh kan? Eta ngaWA cenah. He, aya lutung jeung monyet. Uing teh euy keur mikirkeun. Mikirkeun naon? Isukan teh rek tandur jeung emak urang. Oh, tandur keterorombeheun meureun. Heueuh, kumaneh bantuan. Heeh, engke atuh lamun boga duitna. Manya duitna kan engke ku urang di buruhan atuh. Heeh, poho. Ek sabaraha di buruhan anak urang mah dibere gope lah. 1 juta yang nage. Ayo maneh loba-loba teuing Sawah teh suku urang tuh rorombeheun. Sawahna oge sagede babatok maneh. Ku babatokna we atuh euy. Kawana euy Sinda teh meuni sararep kieu eueuh sasaha? Keur naon? Keur kieu we ah. Oh, erek urang rek nanya naon? Nah, Natasha lamun boga kabogoh ek dipanggil naon? Abi mah rek manggil bebe we. Wah, mak. Mita, nah maneh dahar teh sok 5 ramong. Eta indung urang teh pas keur keureuneuh teh sok geuleuhan ka batur.